Imah ini ambalaya pemalas kita budak tah nyapu di sana daang doang beakeun beas kenyoman bapak na balik-balik geus 5 tahun nya aing cenah pajah jore emak sakieu geulisna ih nya geulis kieu cenah aing jore cek anak aing. Mak, oke tengah rambutan lah ya. Kemana? Tadi titah segala macam rambutan nek deui aja deng. Tahu tuh tadi lewat mainan tentang rambutan cenah. Kemari saya ngabiakeun laukna oge dijualan ku sia. Ah, sama titah si Makbul iya. Yang Sadar rambutan. si Makbul. Hah? Geus hati-hati. Oh, Masuk Mak. pulang baliknya. Kamu Mak, enak. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Nyeri nang. Cari bejo. Mana boy si Ocit kulila gila aing nangwan sajam gila aing semak kesel di aing nangwan nyana gara-gara manehna aing dititah waji edeng ngarambutan sireum barentol awak aing sok aing barentol untung kekurang kegantengan aing sialan tah budak teu datang koe mulai ber rambutan ku aing. Bul, sore bul, aing lila. Lain sia lila aing tadi di dieu nangguan kembar rentol awak aing sia. Aing tuh tah main tah meuli mecen heulan bul. Apa aing beungeut pembohong kitu. Emang kaciri gitu aing pembohong. Ah beungeut terus salak di balaga sia. Ah, salak eta mah buah-buahan meureun bul ah. Bodoh kaimat Sia mah. Ya rambutan sia ya. Oh, deh. Sekutega sama rambutan dua kieu naon sebeuna sih ah. Beak tadi bawa waji edeng. Mau sebat tuh. Di mana sih aja dengnya emang? Di handap di majelis teh ya. Ini mau 2 karung. Tadi manita aing tapi mana eueuh. Asia lambat teh ka dieuna. Aing Namun mecin aing kumaha aing tuh. Lagen naik wae titah tuh aing kita diaratul ki Ya, degean. amun tenurpan aing durhaka meureun bul. Emang salah kitu nah, kan aing kesel nggon seti tadi. Hampura atuh bul, maaf bul. Hampurannya bul nya. Heeh. Leungeusnya bu usam si bul ah. Pohon aing tadi tos ieu ngagarukan ketek asireuman atuh. Alawesa idi eta leungeun amit-amit da aing bau kitu. Geus dah enak leumpang heulan. Bau kitu leungeun. Sialan tah budak terus ka dieu ngakan rambutan balik. Angin ini balik. Mana ya si Ocit kan balik keneh bae. Cenah anak ngalar rambutan. Di tadi. Kemana eta budak? Tata, budak. Mak, Mana rambutanna? iya mak aya. Aing mah beureut gak mau sebeung akan sakitu mah. Enaknya dua tuh udah kan si Makbul. Cenah anak mau 2 karung jeung mah. Oh, tuh dia kanan ku Masa budak. mah akan sakitu mah. Geus dah akan dah. Ngomong wae salat maghrib ya ah. Tumben saya salat maghrib. Iya, emang tiap hari kan orang 5 waktu. Alhamdulillah anak emak enak mah sholat. Mak, daang kieu doang sih una naon ah. Dia mah naon? Atuh naon ke? Bapak siakan terbalik-balik. Enggeus eta we daang nu aya. Naon rasana sih uyah doang. Atuh enggeus ngeunah kan itu ge. Uyuhan sia gawe. Kemari aja Sukronegor. Kunaon sia tang sup-sup gawe cenah. Atuh sieun urang aya pocong di ditu kamari Gawe karek sapoe ngan geus eureun sia mah. Aneh. Sia aku berang-berangan teuing Ocit. Sieun kunaon gawe sakitu ngeunaheuna katiba ngajagan kampung Haji Sukron doang. Kumaha sih mun sieun mah pan? Nya urang mah sieun kena pocong. Pan siamun panen mah bisa mau balik ka imah emak. Geus ka itu panggilan ka tuh Haji Sukron minta maaf kan. Kudu mah darulang nah atuh mending darangeunna. Daang jeung sangu doang. Pan sakitu ge mumpung koe disangukeun. Bapak sia balik-balik oge. Lapar ya botong yang jeung seblak ke naon ke full set ke nu ngeunah sangu doang, putih Eta naon doang. tuh set? Tulang hayam? Aya tanu kitu. Katibang tulang hayam, pulungan sih aku dia tulang lauk kan itu. Ih, ku kitu tak emak. Jorok amat sih ah utah tuh urang. Ah, Naon? Geus ya, saya yang duapan ku aing. yo opan coba mak geus dina kan mata dibapat. Heeh, siap ku aing duapan. Sayang emak, Ya, raja coba. emak, bungsu emak. Siap. Kok mak gitu amat sih ah. Aing teh Anak kaya sorangan. Kudu aing nempo beungeut sia kos darwah. Tak ngomong nang muncul.
Bagian aja sukronnya, isukan. Oh tuh pak. Dah dah. Sama kan buka makirnya galak. Titik orok taruh di wapan. Sekali ngawapan capek kamu. 2 hours later. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, dari aing. Pak Haji, maafnya orang mau bisa gawe dari di dia. Kamari aya pocong salam jasa. Pas ngilup urang upat makan gitu Pak Haji. Eta mah lain pocong, Cip. Eta mah tetangga orang dek ngising tuh. Oh, serem amat tuh pakai putih gitu kos pocong. Oh, kos maneh banget maneh serem. Pak Haji saruakeun deui. Ah, Dah tinggal yo. panen dong Pak Haji. Gara-gara maneh ya nyebut toge jadi kangkung aing kos toge citu laleutik kieu tuh. Aya meureun Pak Haji. Eta panen. Aya wae kamari gawe nan sajam oge gawe di dieu. Eueuh pokona mah. Eueuh jatah-jatah, gaji-gaji. Gitu amat sih Pak Haji. Ah, Bodo amat. bara duit ke aja mau libas emak itu carekan bae Pak Haji urang. Saya kanyahoan kamari ge maling lauk Haji Edeng. Tuh Tah, si Makbul, cenah kita mancing, cenah tadi dia cenah moal carekan. Nyanya orang ditipu ku si Makbul. tah ngobrol jeung Haji Edeng tah. Horeng iya Kang ieu budakna. Oh, Nuntut eta akang tah. kita gawe teh pan imah budak tuk malingan lauk aing. Tuh aya tina si Makbul aja deh. Iya emang nage biangna. Bolor sia, tangkurak sia, coba Lamun sia arek ayeuna carekan jaga tuh sia. ka urang. Lauk aing beak emang ku sia babatokna sia emang. Biangna sia. Mabur sia tuh sia. Bobor gaji he ka sia. Sedap. Wah, jalan cau sih yo. Nu ngeunah tuh naon sang doa. Ayam pulungan sih aku dia tulang lauk kan itu. Ulah seurit. 2, 3. Hayam pulungan sukuku sih. Raja emak, bungsu emak. Ya, siap. Kok mak gitu sih ah Pak Haji. Atokna sia emang. Biangna sia. Mabur sia tuh sia. Mak, nak rambutan lainnya, Mak. Kemana? Mak, nak rambutan lainnya, Mak. Gede, gede. Jam tadi mau Haji Edeng yang di salah. Gede, 50 ngarep pada. Iya rambutannya. Oh. Ampura atau bul maaf bul. Ah, lu saya bau.